Wilujeng sumping dina channel Akang Asda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak kumaha damang. Alhamdulillah ayeuna urang patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Tema hiji masih ngeunaan kaulinan barudak, nyata dina bagian 2. Namun sateuacan urang ngalajengkeun pangajaranna, leuwih hade urang ngadoa kanu kawasa nyaeta ka Gusti Nu Maha Kawasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, supados urang dipasihan keberkahan. Sumangga ngadoa di kawitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Rengse. Nah, urang lajengkeun deui. Barudak dina minggon kamari hidup parantos diajar ngeunaan salah sahiji kaulinan barudak nyata nu disebat sondah. Tuluy hidup oge kantos nyebatkeun kaulinan-kaulinan nu liana nyata aya main egrang, aya main galah asin, aya boy-boyan, oge aya oray-orayan jeung sajabana. Nah, dina poe ieu hidup rek diajar ngeunaan kaulinan barudak nu liana nyaeta congklak. Pek ku hidup regepkeun wacana di handap ieu. Hayu urang baca sasarangan tapi hidup cukup dina hate. Sumangga. Congklak. Congklak atau daku nyaeta kaulinan make papan atawa kai atau plastik nu panjangna kurang leuwih 40 cm, lebarna kurang leuwih 15 cm, luhurna make logak sababaraha hiji. Unggal logak dieusian kewuk. Ari kewuk teh nyaeta cangkang kerang laut atanapi cangkang keong laut. Lajengkeun deui, siki salak, siki asem atawa batu leutik geus aya lombang-lombangna 7 ngajajar. Di hareupeun lombang ge aya deui 7 lombang. 2 lombang badag, gigir-gigirna. Eta lobang teh dieusian ku siki asem atawa siki congklak anu geus disadiakeun. Atawa baretoma nu congklakna dina taneuh, sikina teh sok ku batu leutik. Nah, sekarang kita artikan ke dalam bahasa Indonesia ya, biar kalian lebih memahami. Congklak atau daku yaitu permainan dengan menggunakan papan atau kayu maupun plastik yang panjangnya kurang lebih 40 cm, lebarnya kurang lebih 15 cm. Atasnya menggunakan lubang beberapa biji. Setiap lubang diisi kuwuk atau cangkang kerang laut, biji salak, biji asem, atau batu kecil atau batu kerikil. Setelah terdapat 7 lubang, di depannya juga terdapat 7 lubang. 2 lubang besar di sampingnya. Pada lubang tersebut diisi dengan biji asem atau biji congklak yang sudah disediakan. Atau pada zaman dulu yang congklaknya terbuat dari tanah, bijinya menggunakan batu kecil atau kerikil. Nah, ini urang lajengkeun deui kana paragraf anu kadua. Lombang dieusian masing-masing 7 siki. Ari lombang gede minangka lombang raja namah henteu dieusian, dipaenkeun ku 2 urang, teu bisa leuwih. Sanggeus kabeh lombang leutik dieusian, tuluy salah sahiji nu maen nyandak lombang.
nya dipapaikeun nepi ka beakna siki. Giliran ieu nu lobang gede atawa tabungan manehna nu beulah kencaeun nu maen oge deusian sasiki. Lasutna teh mun siki nu pamungkas nempatan lombang kosong. Mun dina nu lombang luhur aya eusian disebutna teh nembak. Siki nu lombang kosong jeung siki luhureunana dibawa jadi hak milik nu maen eta. Saantos eta mah bagi lir bagian pamaen lawana lasutea. Nah, ayeuna urang hartikeun deui kana bahasa Indonesia. Sumangga. Lubang diisi masing-masing 7 biji atau 7 butir. Sedangkan lubang besar ibarat lubang rajanya tidak diisi. Dimainkan oleh 2 orang, tidak bisa lebih. Setelah semua lubang kecil diisi, lalu salah satu pemain ngambil lubang, disusuri hingga bijinya habis. Giliran lubang besar atau lumbungnya yang sebelah kiri pemain juga diisi 1 butir. Kalahnya itu jika biji terakhir menempati lubang yang kosong. Nah, jika di lubang atasnya terdapat biji, disebutnya itu nembak. Biji yang di lubang kosong dan di atasnya diambil dan menjadi hak milik pemain tersebut. Setelah itu, giliran pemain yang lawan yang kalah tadi. Nah, jadi lasut itu kalah ya artinya ya. Nah, sekarang di sini ada gambar mengenai gambar congklak. Ini sebagai gambarannya ya. Nah, yang pertama yaitu logak atau lombang gede. Kata napi nu tadi disebut raja teh ya, ibarat rajana. Kunaon disebut rajana kusabab lombangna gede. Tah nu kadua logak atawa lombang leutik, eta pikeun ngeusian oge. Anu katilu anu baruleud eta teh disebutna siki congklak, nyata anu bisa tina siki salak tadi atawa siki asem. Oge tangtu bisa tina batu leutik atau batu kerikil. Oge bisa tina kuwuk atau cangkang kerang. Nah, nu salajengna di dieu aya kamus alit. Logak atau lombang nyata lubang. Badag nyata besar. Siki nyata hartosna teh biji. Bareto hartosna teh dulu. Dipaenkeun hartosna dimainkan. Lasut hartosna kalah. Dipapaikeun hartosna disusuri. Nah, ieu aya contoh pikeun cara main congklak. Pek sumangga bandungan ku hidup. Boga kieu anu abdi. Boga kieu na anu abdi. Biji sayaganya. Oke. Nah, itu tadi contoh kaulinan main congklak. Anu tangtu cocok pisan pikeun kaulinan dina usum pandemi corona ieu nya. Sabab tiasa jaga jarak tapi mainna diusahakeun sareng keluarga terdekat karena sudah terjamin kesehatannya dan sudah saling mengenal kesehatannya. Sumangga nah, ayeuna aya oleh pancen pikeun hidup. Pancen teh nyata tugas. Pek tuliskeun kalayan genre kaulinan barudak nu ku hidup apal dina kotak di handap anu aya dina modul. Sareng jelaskeun kumaha cara mainna. Jadi silakan tuliskan dengan jelas tentang kaulinan barudak yang kalian ketahui yang sudah ada di kotak yang di dalam modul itu. Kemudian dijelaskan bagaimana cara mainnya. Nah, di dieu aya contoh kaulinan nyata bebedilan atau sok disebut oge pepeletokan awi biasa nama.
pakakas nu digunakeun nyaeta bebadilan teh tina solobong awi. Tangtu awina awi nu laleutik cagakna. Tuluy pelorna tina kertas nu dibaseuhan. Kertasna teh tiasa tina koran bekas atanapi koran urut. Tuluy oge tiasa tina buku pangajaran anu tos teu kaanggo. Nah, biasana sok dijieun kaulinan ku barudak, dijieun pelor. Cara mainna nyaeta asupkeun kertas baseuh tadi, tuluy dibuleud-buleud. Saatos dibuleud-buleud, tuluy dirojok, diasupkeun kana awi tadi. Nah, terus dirojok mah dirojok we ku awi, terus ditojokeun ka lawan atau musuh. Kantun bledak, kantun ditembakkeun. Nah, kitu contohna. Nah, sumangga ku hideuk lajengkeun tugas-tugas anu liana. Wilujeng ngademalan pancena. Alhamdulillah parantos rengse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permio.